Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Abdi Muhammad Ardiansyah Pratama, absen 20 genep. Bade ngadongeng carita si Kabayan ngalatutut. Si Kabayan nu teu aya padaleman kasampak keur gogoleran dina dipan pakarangan imah sakapeung ngalamun kawas nu nya mikiran nagara. Kabayan hudang panen poe geus aya dina sirah. Cek ninina eueuh gawe mah mending ngalatutut. Kudu kumaha ngalanani. Si Kabayan kalah nanya. Kawas nu teu apal wae nya ka sawah, tilarian sawah nu tos digaru. Ambeh si tutut loba menangna. Tepati lila si Kabayan ngaleos rempang nuturkeun kalangkan. Dugi ka sawah nu kenging digaru katingali saeur pisan tutut kusabab cina herang. Kusabab diileung-ileung teh katembong kalangkan langit. Kabayan ngarasa sawah teh jero pisan. Padahal mah eta sawah teh ngan teu nepi sajengkal oge. Ieu nah sawah teh meni jero pisan. Karetek hate si Kabayan. Tuluy we manehna neangan nyere sareng leugeut tina tangkal nangka. Maksudna sangkan gampang ngalatutut. Sapoe jeput manehna ngan ukur ngalegeteun nyere. Tapi teu aya tutut anu beunang ku leungeut. Ngan meunang ukur 3. Eta oge anu disisit pincakan si Kabayan. Di imah nindina nungguan sepi. Nepi ka kesalna. Anjeunna tos nyiapkeun bumbu keur masak tutut. Kamana ieu budak mun geus rek wanci asar. Karetek hate ninina. Ngarasain maneh ninina nyusul ka sawah. Bener wae kasampak si Kabayan teh keur ngomong sorangan kusabab hese pisan ngalatutut teh. Kabayan lila pisan ngalatutut teh. Padahal eta tutut pabalatak dina kotakan sawah. Nah maneh telah nempokeun bae tegas ninina. Empurani ieu sawah jero pisan hese ngalana. Sok geura tingali meuni ka tembong kalangkang langit. Hartina eta teh jero pisan. Ngadangu waleran si Kabayan, si ninina keheul pisan. Langsung we disuntrukkeun ditajong kana kotakan sawah. Terus Kabayan ngomong, mending daetnya. Temen gitu mati itu tadi. Dialat tututna. Kumaha maneh wae. Laos ninina balik ke imah. Sakitu wae dongeng Abdi. Hapunten bilih aya kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.